warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang tiasa keneh patepang dangu di dina acara dongeng Sunda Garapan Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa sasarengan deui tiasa patepang dangu di sanaos mung di Jomantara. Namun kanggo urang sadayana silaturahmi tetep matangnya sanaos mung di Jomantara oge. Dina dinten ayeuna teh insyaallah urang neraskeun deui hanca anu katunda dina dinten kamari dina jejer aji kasakten karyana Kang Carsun Bakekok dina bagian ka-86na insyaallah dina dinten ayeuna urang kemprangkeun deui nya. Kumaha tuh mitra-mitra daya sadayana dararama pamidamang mah eta pisan anu diharapkeun siang siang wengina. Atuh kanu nuju teu damang kanu kenging kapapatenan mudah-mudahan we sagala panyawatan sing diangkat ku Allah Subhanahu wa taala kanu ngagaduhanana nya tur panyawat urang teh sing ditamangkeun deui di sahara bihari sapertos biasana deui nya. Kahatur kanu tos masihan subscribe-na hatur nuhun pisan anu tos kaluangkeun waktosna kana ngarojong kana channel ieu Sisma Bakekok. Mudah-mudahan channel ieu teh sing ngajantenkeun channel anu langkung majeng deui tur masihan hiburan-hiburan anu langkung sae deui. Hatur nuhun oge ka urang Karangnunggal, ka urang Cikatomas anu tos masihan doronganana, ka urang Cipatuja, ka urang Ciheras, ka urang Bantar Kalong Simpang, ka urang Cibeureum. Kumaha dalaramang sadayana ieu cenah dangukeun atuh nya. Teu hilap oge ka urang Cikaretna, ka urang Cikupana, ka urang Ciawina, ka urang Cikapinisna ieu cenah dangukeun oge. Atuh ka urang Bogor, ka urang Warung Jambu, ka urang Ciapus, ka urang Cikaret, ka wargi-wargi anu aya di Cikaret ieu cenah dangukeun nya sadayana ka urang Pancasan. Kum sakota Bogor. Tur nuhun nya. Atuh aya deui ka urang Cileungsi masih keneh wilayah Bogor, ka urang Mandalawangi, Pandeglang Banten, ka urang Subang, mangga ka urang Cianjur, anu nuju di daramel di Saudi, anu nuju di daramel di Taiwan, ieu cenah dangukeun wae nya. Aya deui ka urang Cililin, Cibarusah, aya deui ka urang Cicalengka. Eta urang naon ya namina teh nyebut urang Cicalengka. Ieu cenah dangukeun hilap deui namina. Aya urang Kuningan, urang Lur Agung, ka Awipari, ya hatur nuhun ieu cenah dangukeun pisan nya. Atuh ku kitu na mitra-mitra sadayana mangga urang dilajengkeun wae nya. Teu hilap ka urang Bandung, ka urang Kembar, ka urang Babakan Priangan, ka urang Sriwijaya, ka urang Pasirluyu. Mangga bilih cenah dangukeun anu nuju didamel di pasar-pasar, kanu icalan, anu nuju didamel di konveksi sadayana bilih cenah dangukeun. Nah, atuh ku kituna mangga urang dilajengkeun wae dongeng teh wilujeng ngadangukeun. Lesotkeun heula atuh teteh deh. Buluk. Teteh kudu ngajawab heula atuh pertanyaan uing. Pertanyaan naon Buluk? Ari teteh teh saha nu sabenerna? Kuring mah Dewi Angkin geus puguh. Maksud jeung tujuan teteh ngalarana teh rek neangan saha? Arek neangan dulur kaula. Jika bohong teu jujur ka uing soalna mah.
Teu jujur kumaha Buluk? Ah, lain rek neangan. Jadi dulur ieu mah jikana mah katinggal tina irung ieu soalna mah. Kumaha gitu irung teteh? Irung teteh teh asa bangir, tapi hanya karena bohong ieu teh. Henteu teh mah teu bohong Buluk. Harita si Buluk anu tetep neken bari nyekel kana pelebah leungeunna Dewi Angkin. Anu memang ngonci teu bisa di kitu kieu ku Dewi Angkin. Kalah kabeak tanaga tibatan si Buluk klesot cekelanana. Ari Dewi Angkin dina hatena ngomong sorangan. Teteh lah ieu budak teh lain budak sembarangan. Tapi saha nu sabenerna ieu budak teh. Make jeung kasaktianana ieu jauh di saluhureun aing. Jeung aing ngabohong teh apal deui. Ceuk Dewi Angkin. Make jeung hulang-hulang kitu euy. Si teteh geulis ieu teh. Ngeunaan jadi pikiran teteh. Pemikiran naon Buluk? Nu sabenerna teteh teh lain neangan dulurnya. Nya bener teteh teh ngabohong. Tuh nya cek uing oge. Pasti ngabohong teteh mah. Saha nu sabenerna teh akan ku teteh teh euy. Ceuk si Buluk ngadesek deui. Kabogoh teteh. Saha ngaranna? Teteh teh bisa ngabejakeun saha ngaranna. Heug lamun kitu mah. Juga tuh ayeuna mah bisa rek nyingkah mah da uing mah lain rek jahat. Bari naon ge? Ceuk si Buluk bari ngalesotkeun leungeun Dewi Angkin. Barang dilesotkeun puguh we asa bungah ke Dewi Angkin. Sabab cepengan si Buluk anu siga konci memang karasa asa hampang karena awakna sanggeus dilesotkeun tina cepenganana si Buluk. Dewi Angkin mundur ka tukang aya kana tilu lengkahna. Make jeung unur-unuran da uing mah ganggu ka jelema atuh. Ceuk si Buluk. Lain Buluk. Bener teteh ayeuna rek indit. Nya juk cek uing oge. Nah, pan uing geus dilesotkeun tinggal indit. Ceuk si Buluk deui. Sanggeus kitu mah atuh Dewi Angkin pamitan ka si Buluk. Buluk hampura teteh atunya. Teteh rek indit deui ieu. Nah, teteh hayang gura giru papangi jeung nu jadi kabogoh teteh. Nya juk. Ceuk si Buluk. Sanggeus kitu Dewi Angkin notolkeun induk sukuna. Ciga nu hayang gura giru ini ti hareupeun si Buluk. Corelat blesat. Harita Dewi Angkin ngeblesat. Geus teu katempo deui cirimna teuing ka mana ngilesna. Ari si Buluk harita seserian. Teh lah geuningan euy. Duh, ku geulisna eta Dewi Angkin. Si Buluk nyumpirkeun ka Kibalung Noe anu keur nangkung neuteup kanu kakarak init nyatana Dewi Angkin. Pok harita Ki Balung Noe ngomong ka si Buluk. Hebat geuningan Den. Entong nyebut den atuh. Nya Buluk hebat. Hebat naon Kang? Nya hebat. Eta bisa menangkeun awewe anu sakitu geulisna. Tapi kula ngameuna asa lain gitu Buluk. Ngameuna kumaha kitu? Eta awewe teh lain awewe biasa. Memang lain awewe biasa, emang kumaha gitu? Maksud kula teh tapi tong amek Buluk. Moal amek kuring mah make jeung amek sagala. Tala amek kuring mah. Ceuk si Buluk harita. Naon anu rek dibajakeun ka uing teh sok. Kuring ngarasa anu asup kana hate kuring, anu asup kana getaran dada kuring. Eta awewe teh lain bangsa manusia nu sabenerna tapi aya kitu bangsa siluman anu geus jadi manusia kawas kieu. Aya. Contona kaula. Kaula geus beudi gemleng
Yen ayeuna kula bisa jadi manusia tur, tapi teu sampurna jadi manusia ai kula mah. Nya eta ngajadikeun heuja heula buta. Anu akna memang jangkung pada gawas kamari teh. Oh, Ari Dewi Angkin kumaha? Ari Dewi Angkin mah jigana mah geus ngalaksanakeun tatapa jiga mah. Memang akan henteu kitu. Kaula ge sarua ngalaksanakeun tatapa. Tapi memang kaula teu bisa jadi manusia sautuhna balung. Ieu dengan bisa. Tapi ieu mah lain manusia sautuhna ari robah jirim gawas kieu mah. Da kaula mah robah jirim nu aslina pan apa sorangan meureun. Oh, heuh nya. Buta ijo. Memang bener. Kumaha bisa saterusna moal? Nya moal bulu di waktu ieu teh. Kira-kira aya 3 bulan kula bisa. Tapi lamun geus kaliwat 3 bulan maka kaula tetep deui bakal balik deui ka aslina bulu. Nyangke eta mah urang pikiran lah. Tah ayeuna rek nanyakeun kumaha ari pamikiran Mang masalah Dewi Angkin. Dewi Angkin nu karasa ku kaula. Manehna teh memang makhluk siluman. Atanapi jin anu memang robah jirim jadi manusia. Tapi tingkat kasampurnaan anak anu beda. Dewi Angkin bisa jadi manusia seutuhna, bro. Hebat akang euy. Memang bener. Dewi Angkin teh kaboh kuring anu bakal dikawin ku kuring sabab kuring mau lamun kudu ngawin ka bangsa jin. Soalnya bangsa jin mah bisa dibawa berang euy. Memang bener. Hayu ayeuna mah urang lempang deui ya. Urang nuturkeun Dewi Angkin deui. Tapi ka mana? Moal kalengitan pokona mah. Sakali geus panggih, bauna bakal terus aya jeung kuring mah. Nya hayu atuh mun kitu mah. Dua nana harita laleumpang deui. Turkeun jalan di mana Dewi Angkin tadi ngeberesat. Sanggeus kitu indung tapak suku Dewi Angkin. Harita dicomot ku si bulu. Nu saterusna eta taneuh disakuan ku si bulu. Naon peningan eta taneuh teh disakuan bulu? Repewe mang mah kumaha uing mah. Nya atuh sok lah kumaha bulu kue. Ceuk si Mamang atanapi si Balung Noe harita. Sanggeus kitu duanana neruskeun di perjalananana. Ayeuna kacaturkeun Dewi Angkin. Anu manehna ini pepelesatan ninggalkeun pitempatan hayang jauh ti si Buluk. Sabab tetela ilmu manehna lamun misalkan tarung jeung si Buluk moal aya ngaruhna ka si Buluk. Sabab tanaga anu sapinuhna ku manehna geus digunakeun pikeun lesot tina cangkraman si Buluk. Tetep si Buluk teu kerel-kerel, teu ngageser sanajan satunjang beas oge. Anu matak manehna harita mikir saha sabenerna si Buluk. Sanggeus jauh ninggalkeun si Buluk. Dewi Angkin eureun pok ngomong dina hatena. Duh, sateuing eta manusia teh nu ngaran si Buluk teh. Nah, sakti-sakti teuing geuning budak leutik teh. Aing bingung ieu teh. Sugan teh aing we nu pangsaktina teh. Tapi tetela geuning. Si Buluk teh lebih disaha saktina. Nepikeun ka aing. Tapi sanggeung kulanana eta kana kasaktianna si Buluk. Sateuing atuh sebenarnya si Buluk teh. Aing yakin si Buluk teh lain sa si Bulukna. Ceuk Dewi Angkin. Anu teu beak pikir manehna mikiran si Buluk. Saha ari si Buluk teh sabenerna? Jeung naha deui si Buluk teh teu ngaganggu ka aing. Boga pangarti anu sakitu saktina. Tur aing jelas-jelas teu mampu ngimbanganana. Tapi si Buluk wae teu daekeun kurang ajar ka aing.
kursak pada gitu. Cek Dewi Angkin deui. Saterusna Dewi Angkin gek diuk dina hanapeun tangkal. Dina akar anu memang aya dina hanapeun tangkal. Ari pikiran ngalayang inget ka saurang jajaka anu ngaran Hendri. Anu cek pikirna biheung di mana manehna ayeuna. Sababaraha kali manehna make kakuatanana, make aji panerawangan gaib, tapi boleh jangan ningali Hendri. Manehna bener-bener teu bisa. Angin ngadalingding nebak kana awakna Dewi Angkin anu keur nyarane dina tangkal, diuk dina akar. Bekirila Dewi Angkin. Lap. Nu antukna Dewi Angkin kabawa ku suasana angin anu ngahiliwir. Tir ibarat mepene kamanehanana. Nu antukna Dewi Angkin sare dina hanapeun tangkal. Barang keur sare kitu Dewi Angkin papanggih deui jeung hiji awewe. Anu memang eta awewe teh pernah papanggih di alam nyata anu ngaranna Nini Sirintil. Dina impianana manehna keur ngobrol jeung Nini Sirintil. Dina jojodog atanapi dina golodog. Anu waktu harita manehna pernah diuk dina golodog eta. Pok Dewi Angkin ngomong. Manehna nanyakeun ka pihareupeunana kumaha. Sabab anu tetela Nini Sirintil apaleun. Tur manehna dibejaan manehna kudu init ka sumur Citatah. Dewi Angkin penasaran. Nini, aya naon geulis? Nah, teu bakal kumaha ka payuna atuh ieu teh. Satosna di sumur Citatah. Hidup teh perjalanan masih keneh jauh. Sanajan hidup geus papanggih jeung anu dicita-citakeun. Nyaetana hidup papanggih jeung hiji jajaka anu ngaranna Hendri. Tapi hidup can angis tapi ka didinya. Maksud Nini teh kumaha Nini? Maksud Nini teh hidup bakal diuji ku rupa-rupa kejadian anu memang itu menyenangkan. Maksudna Nini yang itu dipikahayang ku hidup. Oke, lamun hidup geus ngalakang hiji jeung anu ngaranna Pendi. Hiji gogoda nu bakal tumiba ka hidup. Aku dan naon deui atuh Nini? Cek Dewi Angkin. Neuteub seukeut Nini Sirintil. Ku Nini bejakeun. Tapi hidup kudu yang hareupanana. Nini salaki hidup bakal kagoda deui ku hiji awewe anu memang eta jauh saencan hidup hubungan eta awewe jeung Hendri teh geus saling mikabogo. Gebeg. Dewi Angkin ngagebeg. Teu kira-kira reuwana. Nini, anu leres teh. Nini moal mangkin ngabong. Jeung pantangan keur Nini ngabong. Terus kumaha tapi henteu nikah pan. Nu matak teh hidup dituntut kudu cari awewe anu tuana anu kahijina hidup kudu jadi
pamajikan anu kahiji. Sedangkeun eta awewe anu bakal dipindu jadi pamajikan kaduana teh Hendri. Geus teu bisa diganggu ku eta teh. Dewi Angkin ngahulang. Tina pikirna aya rasa ngentapas ngadenge salakina engke. Ngena bakal midu hiji wanoja anu memang sanaon nepi ka kibari oge saha eta wanoja kali kawina Hendri. Dewi Angkin ngahulang. Hatenan anu luar biasa. Barang ngadenge ucap-ucapan sini anu model kitu. Pok, ini si Rintil ngomong deui. Ieu teh memang lamun omongkeun kunini. Tapi memang kudu diomong. Hidup kuat moal ngalakeunana. Hidup kuat moal ngajakeunana. Dewi Angkin katingali paroman beungeutna. Robah jadi alum. Tasla panna katingali. Aya nu tingkuril herang. Tetela. Dewi Angkin. Teu kuat nahan cipanona nu ngucur masihan kana pipina. Nini si Rintil ngomong deui. Angkin, gelis. Hidup wayahna kudu bisa ngajankeun naon anu bakal ditarima ku hidup. Sing kuat hidup teh. Tapi ngerti kumaha perihna hate hidup sebab manusia. Tapi dong hariur eta wanoja anu rek dikawin ku Hendri. Lain wanoja sembarangan. Bisa dijadikeun lur ku hidup. Bisa diandalkeun kinajan eta wanoja. Teu boga kasaktian teu pangarti ilmu bela diri. Bisa jadi untang ka eta awewe. Anu kuat ta dasar agana. Hidup ulah ngajauhan eta wanoja nu jadi pamajikan kaduana. Hendri engke. Ceung lamun aya naon. Eta wanoja anu bakal nulungan ka hidup. Ini ngartos nini. Cek Dewi Angkin. Kursak itu. Lamun ngarti. Nges. Nini rek pamit ya. Las jirim. Nini si Rintil itu tanpa karana. Nini si Rintil geus eueuh. Korejat Dewi Angkin ngorejat. Ingarena. Barang rek harita tetela. Manehna teh geuningan aya dina impian. Dewi Angkin anu katingali ngucur ku Cipanon. Manehna ngahulang dina kasadaran anu penuh. Aing teh geuningan ngimpi bieu teh. Habat ngimpi teh kitu geuningan. Teuing. Kangen di mana akang teh ayeuna? Mudah-mudahan ya impian teh kur kembang saret wae. Jadi kenyataan. Cek Dewi Angkin. Susuganan impian teh cenah. Eta teh kur kembang kenyataan. Jung Dewi Angkin nangtung. Bari ngareret ka luhur. Ningali ka langit. Teh langit geus rada beurang. Aing kudu nurut perjalananana. Cek Dewi Angkin. Nu antupna Dewi Angkin tian deui ngalengkahkeun susuna. Mapai mah jalan sat. Angin ngahiliwik. Ngagupayan tangkalan anu ting garupay. Diri ibarat hiap-hiap kamanehana. Anu memang teh keur tagiwur. Inget ka hiji lalaki anu ngan Hendri. Rasa keimpian. Naon anu dicaritakeun ku Nini si Rintil. Sok sieun jadi kenyataan. Kumaha atuh lamun aing jika anu kahiji meureun.
Pengaruh meureun kitu mah. Ceuk Dewi Angkin. Sajroning leumpang mahna tungkul, dirura teret ka sisi jeung kagigir. Teu sadar Dewi Angkin harita ditempokeun ku jalma anu keur dariuk disaung dina jalan kalilitan ku Dewi Angkin. Barangkok Dewi Angkin kasaung, kadenge ku Dewi Angkin aya nu saleuseurian. Ieu nu geus bari tungkul wae geuningan ieu teu. Bade ka mana geulis? Teuing. Gebeg Dewi Angkin harita ngagebeg. Sabdi teu fokus. Manenan teu luak lieu, hatena pagujud keur pian sakalian keuring mikiran Hendri anu teuing aya di mana harita. Reg Dewi Angkin bari neuteuk ka opat jalma anu megat ka manehanana. Saha anjeun? Keur jalan keluar ngalalana ieu teh. Ngalalana ka palih mana tuh? Ceuk Dewi Angkin harita. Maksud teh ceuk opatan. Bari beureun ka Dewi Angkin saurang pok ngomong. Bade ngalalana ka mana ieu teh nu geulis teh? Kaula kasaparan-paran. Kemana we kopi? Oh, lamun kitu tuh kayu nganebina. Kapayuna. Hayu atuh. Ari kitu panginten tos di ieu teh. Kang geus deukeut ieu teh, geus nepi ieu. Geus nepi ka nama ieu. Harapan tona jiga nama. Ceuk nu saurangna deui bari kumasep bari teu Angkin. Ari Dewi Angkin mundur ka pun. Makin kuduran saradis. Da masane jahat atuh. Justru sabalikna. Teh bade nyenangkeun ka hideep. Anu bade mika nyaah ka nyai. Pokona mah teh. Kakang, ulah loba teuing diajak ngobrol Kakang. Hayu atuh urang bawa Kakang. Kapanan tos dugi ieu teh. Hayu atuh urang bageakeun ye nu geulis teh. Saha anjeun? Teu kudu apal sahari engke oge terang nyalira geura. Hayu atuh Dewi Angkin undur-unduran. Nyingkah anjeun. Ulah deket-deket ka kaula. Ceuk Dewi Angkin. Anu hatena jengkel, pruang-pruweng jiga rek ceurik. Sabenerna marek ceurik ta Dewi Angkin teh lain mikiran ku eta jalma nu atan, tapi hatena kabaluhan ku impian anu bieu darang nu nembongan nini sirintil tabakeun diri ka pihareupeunana. Lah nangis kawas kitu atuh. Nyau kawas kitu geulis. Aduh, jadi pergi hate akang teh dak digdug ieu geuningan ieu. Hayu ceuk jalma. Nu beuki nyampeurkeun wae ka Dewi Angkin anu keur undur-uran. Reg Dewi Angkin harita undur-uranana. Sabab dia teh kahalangan ku tangkal anu sakitu gedena. Awakna nyarane dina tangkal. Ari nu opatan harita nararangtung hapeunana. Nya saur AA oge anu kasep. Kapanan teu tiasa deui mundur nu geulis teh. Nya tos dugi kan. Ayeuna daripada kasaparantan mah teu pararugung keneh. Tos miring sareng AA. Ku anu sanangkeun sia sinengungina pan. Dewi Angkin sebel icid eta ka jelema anu kawas kitu. Pok Dewi Angkin ngomong. Ayeuna rasolana. Dewi Angkin anu tadina siga unur-unuran. Ayeuna mah siga anu gangas. Nah harita lalatuan ka eta jalma. Anjeun ngaganggu kaula. Nah jadi galak ieu. Nya Kang cek aki ge tadi. Ulah diajak ngobrol keun, ulah diajun ambing. Kurang ajar. Anjeun rek ngaganggu kaula. Maju asa kabeh. Ceuk Dewi Angkin. Anu tana katingali gun.
teteh lah. Dewi Angkin teh omongan gue sangar. Wih, guningan dina omongan oge san. Wah, anu ieu nu dipikayang deh ku teuing ceuk eta jalma. Nyalirkeun ka Dewi Angkin leungeunna nyolodor nu narek nyamel kana pelebah gado Dewi Angkin anu nog saprong. Barang harita leungeunna rek nepi kana pelebah gadona Dewi Angkin silat harita nepak kana pelebah leungeunna make tanah anu sapenuhna. Dewi Angkin kontrol deui nahan emosina. Hiu gedas. Berani. Jalma anu arek nyawel gado harita ibarat bandingkeun ku jalma anu jangkung badag turosa awakna ngacleng aya kana 10 meterna. Kabeh babaturanna harita ngorejat lantaran kaget ningali kakuatan eta wanoja anu sakitu rosana. Ari eta jalma dibandingkeun ku Dewi Angkin. Babalongkengan ngarekeun getih anu lalamaran. Sabab tetela Dewi Angkin sacaran teu sadar kaluarkeun tenaga sapenuhna. Kagebug kana pelebah leungeunna lain kana pelebah dadana. Komo deui lamun kalmag puguh bakal kumaha kajadianana. Cacakan leungeunna hata anu tumibana eta ka jalma. Babalongkengan teh getih tina sungutan getih anu anyar keneh. Atuh puguh anu tan harita ngaburu ka eta babaturanana anu nyungkur. Akang kumaha teh? Waduh. Nah geuning. Batana anu tiluanana melong ka Dewi Angkin. Heh, sia kurang ajar. Babaturan aing nepi di kumaha geus? Anjeun anu kurang ajar. Anjeun geus wani-wani ngaganggu kaula. Pegat di jalan. Di saha atuh? Tang saha anjeun geus kitu kalakuanana. Wajar lamun ku kanpaehan sakabeh. Ceuk Dewi Angkin. Anu ngadak hata Dewi Angkin gangas teu nulak cangkeng. Sabab ku kabawana perasaan bikin anu memang keur aya bang baluh anu inget kana impian. Sok jalma nu tiluan harita nyampirkeun ka Dewi Angkin. Anu tiluan terbinya bedena tina cangkengna. Ku ajar anjeun. Hutang bayar nyawa, hutang pati bayar pat. Deuleu ku sia. Itu lanceuk dewek nepi ka babalongkengan itu akibat anjeun teh. Rasakeun ieu bedog. Hajar. Buk. Harita nu tiluan ngajar Dewi Angkin nyabetkeun pedogna di kubat kabit nu maksudna rek nyasakan awak Dewi Angkin. Tapi oro kaya Dewi Angkin lain jawara sakatiga komo yeuna Dewi Angkin anu kasebutkeun keur tatu hatena. Nginget anu jadi kabogohna nyatana Hendri tur nginget kejadian dina ieu. Atuh puguh we. Dewi Angkin muncak amarahna harita. Sakolepat harita eta bedog anu tiluanan ditepak Dewi Angkin. Eta langsung potong. Dewi Angkin langsung ngambantingkeun emak anu tiluan ibarat raksasa banting-bantingkeun simet. Atuh puguh we tiluan kacleng harita. Perang anu nyampai dina tangkal kai mah anu nyampai dina batu cerajabana. Kabehna anu tiluan ting garerung geus teu nganggap mulia kakarasa geprakan harita Dewi Angkin dibanting-bantingkeun. Pok Dewi Angkin harita ngomong sorana sangar kacida. Kurang ajar kabeh. Masih sakabeh ku aing dipodaran sia. Ceuk Dewi Angkin. Atuh puguh we ngadenge Dewi Angkin anu sangar kawastu. Sakabeh ngomong deui. Kur tibah ting garerung. Lantaran awakna karasa pasiksa komo anu hiji deui mah. Geus teu bisa-bisa waya. Ampun. Angkin. Harita ngacungcun ka awakna nu hijina deui. Anjeun. Ajar. Hayang dipaehan ku aing. Dewi Angkin. Ampun. Dewi Angkin teu loba omong harita. Eta nu keur ngagoler ditingkeun. Bum. Ngumban ka jalma anu sang ngagoler. Leng di Dewi Angkin ngadekeun jalma anu nya dina tangkal. Terus sakolepat kumaha cokot. Di alung geui dihijikeun jalma anu opatan kabeh numpuk sigah tukang suluh anu ngahaja tumpukeun. Sanggeus kitu Dewi Angkin pok ngomong. Anjeun sakabeh kurang ajar. Kaula bisa maehan anjeun.
Pieu gunana kaula meh hanjeun. Cek Dewi Angkin mundur. Sanggeus kitu cerelat Dewi Angkin ngecuat ninggalkeun di tempat era. Ari sakabeh jalur opatan kabeh meh careurik atuh. Lantaran tetela urang anu kacirangna era cida erana lantaran geus dikitu-kitu ku hitang tungan awewe anu ngaran can puguh can nyahokeun kumanehanana sah awewe ngaranna. Pok salah seurang ngomong, aduh, tetela Kang, geuning dibilang ku hiji awewe teh. Nya memang urang ge ngarti. Kur sakecap tuh. Catur ke Angkin anu ngepesat ini ke tempat. Pemersatan. Larat kabarengan ku hate tagiwur. Dewi Angkin dina lumpang tali ibasan cek paribasana. Ku kelatan jejeratan harita. Geus di mana aya Dewi Angkin. Sang Dewi Angkin nepi ka hiji empan. Heg Dewi Angkin eureun. Dewi Angkin berikan pi tempatan anu mem sawareh aya nudi. Catemah tuh. Cing tempat geuning siga siga imah. Siga benteng. Tuh itu jika lawang asup ka siga karaton ieu mah. Cek Dewi Angkin bari ngajanteng. Red kana tapak anu memang leduk. Ketingali di dinya aya urut dudurukan. Sing horeng teh Dewi Angkin teh geus nepi ka hiji tempat anu ngaranna Batu Istana. Anu mana tempat eta teh pernah didatangan tetapi pernah kasorang ku Hendri jeung Ki Balung Noe. Itu geuningan batu teh kawas istana itu bentukan amangan hanya ka meureunan teuing istana jiga nama baheula-baheulana ieu. Cek Dewi Angkin bari nitenan eta pi tempatan. Sageus kitu Dewi Angkin leumpang ngadeuketan ka tempat anu ledug teh anu tetela pernah pake cicing sababaraha poe